Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal wa awalun nisobil ibili jeung ari kawitan nisobna onta khamsun eta 5 wa piha jeung eta tetep dina itu khamsun satun ari hiji domba ae jad atu do'nin tegesna hiji domba anu punglak huntuna laha anu eta tetep pikeun ieu sat sanatun ari umur sataun wadakhalat jeung asup itu sat pisaniati dina taun kadua aw saniatu majin atawa embe anu punglak huntuna laha anu eta tetep kana ieu saniatu majin sintani ari umur 2 tahun wadakhalat jeung asup itu saniatu majin pisalisati dina taun katilu. Ieu pasal teh rek mertelakeun nisob mimiti nisob. Maka nisobna onta eta teh timimiti 5 nepikeun ka 8 onta. Jadi lamun boga onta 5 genep 7 atawa 8 nepi ka 8 wajib zakatna teh hiji domba anu punglak hiji huntuna. Lamun dihitung ku umur maka eta domba teh umur sataun asup kana taun kadua. Kumaha lamun ku embe teu nanaon ku embe ge ngan embe mah kudu ku embe anu punglak huntuna 2 tak bahasana saniatu majin. Jadi embe anu punglak huntuna 2 lamun dihitung ku umurna eta embe teh 2 tahun asup kana taun katilu. Qaluhu wa awalun nisobil ibili khamsun aya palaisa tegasna teu aya pima eta tetep dina perkara dunaha anu sahanapeun itu khamsun naon zakatun zakat dalam boga opat mah teu kudu li hadisin karna aya hadis laisa teu aya pima eta tetep dina perkara duna khamsin anu sahanapeun 5 dawadin tina bilangan 3 nepi ka 8 minal ibili tina onta naon sodakotun zakat wad daudu jeung ari daud ma eta bilangan baina salasati antara 3 watis anti jeung 8 wakila jeung dicaritakeun itu daud minas salasati tina 3 ilatis anti nepikeun ka 8. Jadi cek sawareh mah ma baina salasah watis cekil mah salasah ilatis qaluhu wa piha satun ayli khobarin karena hadis fikuli khamsin eta tetep dina saban-saban 5 satun ari hiji domba wahia jeung ari ieu sat tutlaku eta dimutlakeun ala zakari kana jalu wal unsa jeung bikang patau maka ari ta piha dina itu sat laisat eta lain itu ta litanisi pikeun muannas balil wahdati balik ta pikeun mufrad wa inna ma wajabat jeung pastina wajib naon as-satu hiji domba mana dohiro sarta saestuna dohirna wujubu syai'in eta wajibna hiji perkara minal ibili tina onta nah hayu zakatana onta ari ngaluarkeun aku domba sabab li anna ijaba ba'irin karna saestuna ngawajibkeunana onta ya duru eta madarat ya ijab
bil maliki ka anu bogana wa ijaba juj'in jeung ngawajibkeun hiji juj jeung saestuna ngawajibkeunana hiji juj mimba irin tina onta wa huwa jeung ari juj al khamsu eta 5 ya duru eta ngamadaratkeun itu ijab bihi kaitu malik wabil fuqara'i jeung madarat ka pirang-pirang fakir li dororil musyarakati karena madarat ngarejenganana papi wujubi saat maka eta tetep dina diwajibkeunana hiji domba ribkun ari welas bil fariqaini kadua golongan. Terus kahanapna qauluhu ayat atu do'nin laha sanatun ayat tahdidiyatan tegasna kalawan pasti kama asaro ilahi sarih biqaulihi wa dakhalat pisaniyah lakin law ajda'at tetapi lamun punglak naon makdamu asnaniha belah hareup pirang-pirang huntuna itu jad'ah ay askotot tegasna punglak ragrag teh punglak teh itu jad'ah hu kana itu makdam ba'da sitati asyurin dina sabada genep pirang-pirang bulan aja'at tah nyukupkeun itu jad'ah. Oh jadi teu kudu satahun nya lamun genep bulan punglak huntuna cukup eta oge gitu dipake zakat. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif lapad wa fi asyrin eta tetep dina saban-saban 10 satani ari 2 domba wa fi khamsata asyara jeung eta tetep dina 15 salah susiahin ari 3 pirang-pirang domba wa fi isrina jeung eta tetep dina 20 arba'u syahin ari 4 pirang-pirang domba wa fi khamsin jeung eta tetep dina 5 wa isrina jeung 20 bintu makhadin ari onta bintu makhad minal ibili tina onta wa fi asrin sintani jadi lamun boga onta 10 nepi ka 15 onta wajib zakatna teh 2 domba lamun boga domba na boga onta na 15 nepi ka 18 maka wajib zakatna teh 3 domba. Kumaha mun boga ontana 20 mun boga ontana 20 nepikeun ka 24 maka wajib zakat teh 4 domba. Lamun boga ontana 25 nepikeun ka 35 onta wajib zakat teh hiji onta bintu mahod. Onta bintu mahod teh anak onta anu indungna rek reuneuh deui teh bintu mahod. Sarahna dina tengah-tengah aya qauluhu wa fi khamsin wa isrina bintu mahodin aya bintu naqatin tegasna anak onta bintu mahodin anu reuneuh sumiat dingaranan itu bintu mahod bidalika ku itu bintu mahod li annaha karna saestuna itu bintu mahod ba'da sanatin dina sabada sataun anak anu manjing asup anin anu manjing li ummiha
ana anu manjing li ummiha pikeun indungna itu mahod naon ang takuna yen bukti itu ummaha mahodan eta reuneuh aya hamilan tegasna reuneuh pain adima maka lamun eueuh teu boga jalma eueuh mun eueuh jalma binta mahodin kana bintu mahod fabnu labunin tah onta bintu labun ao hakin atawa onta hikoh wa in kana jeung najan bukti itu hak aqallu eta leuwih saeutik naonana kimatan hargana minha tibatan itu mahod wa fi sitin jeung eta tetep dina genep wasalasina jeung 30 bintu labunin ari onta bintu labun wa fi sitin jeung eta tetep dina genep wa arba'ina jeung 40 hikotun ari onta hikoh wa fi ihda wasitina jeung eta tetep dina genep puluh hiji jad'atun ari onta jad'ah lamun boga ontana 30 genep nepi ka 45 maka zakatna ku onta bintu labun. Onta bintu labun teh anak onta anu indungna keur keureuneuh deui. Ari tadi mah bintu mahod rek keureuneuh deui, ari bintu labun mah keur keureuneuh deui. Sarahna dina qauluhu wa fisitin wa salasina bintu labun ay bintu nakatin labunin sumiat di ngaranan itu bintu labun bidalika ku itu bintu labun li annahu karna saestuna kalakuan ana eta manjing li ummiha pikeun indungna bintu labun naon ang tasiro yen jadi itu umu labunan eta anu mere susu ae dati labanin tegasna anu bogohan susu bisa babi wiladatiha ku sabab ngajuruna itu umu sanian dina anu kadua kalina wala yuhodu jeung teu dicokot naon ibnu labunin onta bintu ibnu labun wala hikun jeung henteu onta hikoh an binti labuni tina bintu labun ing dapak diha dina nalika eueuhna itu bintu labun. Wal farqu jeung ari bedana baina bintil labuni antara bintu labun wa bintil mahodi jeung bintul mahod anakulan saestuna saban-saban sahiji min huma tina itu bintul labun jeung bintul mahod yajidu eta tambah-tambah itu kulun ala bintil mahodi kana bintul mahod bikuwatihi kalawan kakuatan itu kulun ala wurudil ma'i kana ngadatangan cai wasajari jeung tangkal wamtinaihi jeung nyegahna itu kulun min sigori sibai tina pirang-pirang satogalak anu laleutik binafsihi kalawan dirina ieu kulun walam yajid jeung teu nambahan itu kulun bidalika kalawan itu kuwatihi ala bintil labuni ka onta bintu labun liwujudi tilkal kuwati karena ayana itu kekuatan piha dina itu bintu labun aidon deui falam yuji'u maka teu nyukupkeun itu kulun anha tina itu bintu labun
Ayeuna lamun ontana 40 genep nepi ka 60. Pan tadi ontana 35 genep nepikeun ka 45. Ayeuna boga onta 40 genep nepi ka 60. Maka zakatna teh ku onta hikoh eta mah. Ku onta hikoh. Nu kumaha onta hikoh? Onta hikoh mah onta anu meujeuhna dipacak ku jalu. Apal pacak mana? Ente aya beungeut tukang macak. Sarahna tuluykeun nu bieu. Qalu fi sitin wa arba'ina hikah. Bi kasril ha'i kalawan kasroh ha'na sumiat bi dingaranan itu hikoh bidalika ku itu hikoh. Li annaha karna saestuna itu hikoh istahaqat eta narima ngahak itu hikoh. Ayat roko kana yen macak ngajalang macak ha kana itu hikoh naon al fahlu jaluna wa ayur kaba jeung yen ditumpakan naon alaiha luhureuna itu hikoh wayuh mala jeung yen di muatan naon ala dhahriha luhureun tonggongna itu hikoh jeung lamun ngaluarkeun jalma badalaha bari jadi gaganti itu hikoh bintai labunin kana 2 onta bintu labun ajaa tah nyukupkeun jalma hu kana itu ajaa tah nyukupkeun itu ikhraj ahraja masdar tina ahraja hu kamalik atawa ka jalma. Tuluykeun deui kumaha lamun boga ontana 60 hiji nepikeun ka 75 maka zakatna ku onta jad'ah. Naon ari onta jad'ah? Onta anu geus punglak huntuna tur geus nepi kana umur 4 tahun asup kana 5 tahun. Tuluykeun deui sarahna. Qaluhu wa fi ihdae wasitina jad'ah bidali kalawan make dal al mujamati anu dititikan. Wahia sareng ari itu jad'ah allati eta onta. Laha nu eta tetepikeun ieu jad'ah arba'u sinina ari 4 pirang-pirang tahun. Wa ta'anat jeung manjing atawa asup ieu jad'ah fil khamisati dina umur kalima. Sumiat dingaranan ieu jad'ah bidalika ku itu jad'ah li annaha karna saestuna itu jad'ah ajda'at eta geus punglak ieu jad'ah ay askotot geus murageun jad'ah geus murageun geus munglakeun makdama asnaniha kana pirang-pirang huntu belah hareupna jad'ah. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad litaka muli asnaniha karena sampurna pirang-pirang huntuna itu jad'ah. Walau ahroja jeung lamun ngaluarkeun jalma badalaha kalawan gagantina itu jad'ah bintai labunin kana 2 onta bintu labun aw hikotaini atawa 2 onta hikoh ajaa tah nyukupkeun itu ikhraj hu kamalik alal asohi mungguh kawal asoh li annahuma karna saestuna itu bintu labun jeung hikotain yujiani eta nyukupkeun itu bintai labun jeung hikotani ama tina perkara jada anu ngaleuwihan ieu emak.
fa amma maka ari onta dunahu anu tetep ma sahanapeun itu amma jada aula eta leuwih utama wal jad'atu jeung ari onta jad'ah akhiru asnani jakati eta pangakhirna pirang-pirang umur zakat bihilapis niati kalawan beda umur 2 tahun wahya jeung ari itu jad'ah allati eta anu laha nu eta tetep pikeun ieu allati khamsu sinina ari 5 pirang-pirang tahun wa ta'anat jeung asup ieu allati pisadisati dina umur 6 tahun palaisat maka lain itu jad'ah min asnani zakati eta tetep dina pirang-pirang umuran zakat wa ingkanat jeung najan bukti itu saniyah min asnanil udhiyati eta tetep dina pirang-pirang umuran kurban wa fi sittatin jeung eta tetep dina genep wa sab'ina jeung 70 genep binta labunin ari 2 onta bintu labun wa fi ihda wa tis'ina jeung eta tetep dina 80 hiji hikotani ari 2 onta hikoh wa fi mi'atin wa ihda wa isrina jeung eta tetep dina 120 hiji salasubana tilabunin ari 3 pirang-pirang onta bintu labun ila akhirihi nepi ka akhirna itu nisab dohirun eta anu dohir eta teh dohirun jadi khobar tina lapad itu tuh wa qauluhu anu tadi genep jajar ti luhur halaman 267 Goniun tur anu sugih anis sarhi tina sarah tina penjelasan lamun boga ontana 70 genep nepi ka 80 onta maka zakatna kudua anak onta anu indungna keur-keureuneuf deui bintu labun teh jadi zakat teh kunaon 2 anak onta anu indungna keur-keureuneuf deui tingali sarahna di dalam ka-8 ti luhur qalu pisitin wa sab'ina binta labunin ayat ta'abudan karena gawe ibadah la bil hisabi lain kalawan hitungan wa illa jeung lamun henteu itu ta'abudan pamuktadol hisabi tah ari kakuduanana hitungan ayajiba eta yen wajib bisnataini dina 2 wasab'ina jeung 70 naon binta labunin 2 onta bintu labun jadi lamun ku hitungan mah benar gitu naon sababna li'anna bintal labuni karena saestuna hiji onta bintu labun wajabat eta wajib ya bintal labun pisitin dina genep pisiti wasalasina dina 30 genep kama taqaddama jadi hitungan sakitu teh karena gawe ibadah we eta mah
Tuluy lamun boga ontana ti 80 hiji nepi ka 120, maka zakatna teh ku anak onta anu meujeuhna dipacek ku jalu. Punten sanes 3, 2 hikotani, 2 anak onta anu meujeuhna dipacek ku jalu. Nya eueuh teuing jalu onta mah mun aya si Reja lah gitu. Si Ucup gitu, jang macekna mah. Tingali sarahna nu tutuluyan nu tadi. Qaluhu wa fi ihda wa tis'ina hikotani aya ta'abudan. Iya ge sarua karena gawe ibadah la bil hisabi. Lain kalawan ngitung-ngitung. Terusnya meh tereh. Ayeuna ontana boga 120 hiji onta. 120 hiji maka zakatna teh ku 3 anak onta anu indungna keur-keureuneuf deui. Sarua ya genya bita'abudi la bil hisabi, kalawan gawe ibadah lain karena hitung-hitungan. Teruskeun. Wa bintul mahodi jeung ari ngaran bintu mahod laha eta tetep pikeun ieu bintu mahod sanatun ari umur 1 tahun. Wadaholat jeung asup ya bintu mahod pisan niati dina taun anu kadua. Wa bintul labuni jeung ari ngaran bintu labun laha eta tetep pikeun bintu labun sintani ari 2 tahun. Wadaholat jeung asup ya bintu labun pisah lisati dina taun anu katilu. Wal hikotu jeung ari ngaran onta hikoh laha eta tetep pikeun ieu hikoh salah susinina ari 3 pirang-pirang taun. Wadakholat jeung asup ieu hikoh pirabiati dina taun kaopat. Wal jad'atu jeung ari ngaran onta jad'ah laha eta tetep pikeun ieu jad'ah arba'u sinina ari 4 pirang-pirang taun. Wadakholat jeung asup ieu jad'ah fil khamisati dina taun kalima. Ta'rif ngaran hiji-hijina onta ngalirik kana umurna eta onta. Jadi ditinjau tina segi umur. Hiji bintu mahod. Bintu mahod teh nyaeta sakur-sakur onta anu umurna geus nepi kana 1 tahun jeung rek asup kana umur 2 tahun. 2 bintu labun. Labun mah onta anu umurna geus nepi kana 2 tahun rek asup kana 3 tahun. Tuluy ka 3 ngaran hikoh. Ari hikoh mah onta umur 3 tahun rek asup kana 4 tahun. Dia mengaliri kana umur secara ieu mah tadi geus nya. Terus onta janda jad'ah eta mah onta umur 4 tahun rek asup kana 5 tahun. Wa qaluhu jeung ari dawuhan musannif summa pikulin tuluy eta tetep dina saban-saban. Summa ba'da ziyadati tis'i tuluy dina sabada tambahna 8 onta ala mi'atin wa ihda wa isrina kana 120 hiji
wa ziyadatu asyara jeung ari panambahna wa ziyadatu asyrin jeung ari panambahna 10 fi ziyadati tis'i eta tetep dina tambahna 8 wa jumlatu dalika jeung ari jumlahna itu ziyadatu tis'i mi'atun eta 100 wa arbauna jeung 40 yastaqimu narima jejeg naon al hisabu perhitungan ala anna pikulin anna pikuli arba'ina kana saesuna eta tetep dina saban-saban 40 bintu labunin ari onta bintu labun wa fi kulli khamsina jeung saestuna eta tetep dina saban-saban 50 hikotun ari onta hikoh papi mi'atin jeung eta tetep dina 100 wa arba'ina jeung 40 hikotani ari 2 onta hikoh wa bintu labunin jeung hiji onta bintu labun wa fi mi'atin jeung eta tetep dina 100 omsina jeung 50 salasu hikokin ari 3 pirang-pirang onta hikoh wa kada jeung nya kitu deui saterusna kaliwat sakedik mah balik deui kana luhur logat pangeulana wa qauluhu jeung ari dohan musannif summa pikulin eta lapad summa pikulin summa pikulin tuluy eta tetep dina sabada jadi khobarna teh eta pikulina khobar lawa qauluhu jadi maksudna kieu dina satiap nambahan dina tiap nambahan sabada salapan nambahan kana 120 hiji onta pan tadi terakhirna ditu teh tuh hitungan tadi terakhir nepikeun ka 120 hiji kan nah nambahan salapan berarti lamun 120 hiji nambahan salapan jadi sabaraha jeung ditambahan 10 sabada eta 130 jadi tina 102 hiji nambahan salapan tina 130 nambahan 10 jadi sabaraha nah 140 onta maka wajib zakatna ku bintu labun kesimpulanana kieu lamun geus nepi kana 140 onta mah maka hitung we bahwa dina tiap 40 onta zakatna ku onta bintu labun deui lamun geus nepi ka 140 maka hitung we eta mah bahwa dina tiap 40 onta teh zakatna ku onta bintu labun tuluy euna jeung dina tiap 50 onta maka zakatna ku onta hikoh kajakatna ku onta hikoh sok ayeuna 140 nu tadi heula 140 kumaha cara ngitungna lamun 140 bagi sabaraha bagi sabaraha pantesna moal bener mana teh dibagi 40 mah maka 140 ngitungna kumahakeun ya lamun dibagi 40 moal bener maka hasilna bakal 3 sesana 20 loba teuing maka carana cokot anu dekeutna berarti lamun hitungan ontana 140 maka bagi 50 2 tah sesana 40 paham teu engke nu 50 na berarti 50 naon tah ku onta naon eta zakatna berarti zakat teh 2 onta hikoh nu 40 na naon
bintu labun. Paham teu? Jadi 140 onta teh maka zakatna 2 onta hikoh, hiji bintu labun. Ngerti teu? Itulah kesimpulan nama. Pokoknya tiap 140 onta maka zakatna teh sabaraha? 2 onta hikoh jeung hiji onta bintu. Ayeuna lamun 150 zakatna ku tilu onta hikoh. Tapi lamun lumpat mena boga ontana 160 ulah ku onta hikoh. Sabab ngabagina kumaha? 160 bagina kana naon? Bagina kana 40. 40 kali 40 kali 4 sama dengan 160. Berarti zakatna ku 4 onta bintu labun. 170. Teu kudu lieur ngabagina. Maka hiji onta hikoh, 3 onta bintu labun. Tinggal kitu we. Pan 120 ya ayeuna. Bagi 40 pan sama dengan 3. 120 tambah 50 170 pan. Di sabaraha tah? Zakatna naon? Hiji hikoh 3 bintu labun.